radio kan. Tepat. Ya tinggal we si kaki-kaki nate di sapatu sadayana. Oh itu di sapatuan aja. Oh. Kumanya patuan ana? Tikudra. Tikudra. Nah, jadi si Kanjut, si Kanjut teh lahir rada kitu. Daripada barudak teh sakalola, sakola main online, bayar kieu teh nyalse. Nya, sobat ngaraguan ngaraos. Latihan silat. Setuju mun latihan silat? Apal hartina silat? Silat teh silaturahmi. Esna apal esna? Ya esna mah es. Siap, urang latihan silat. Hayang barisnya silat supaya bisa bela diri. Nya, contohan bae carita do guru. Ai guru teh di buku jeung ditiru. Nya, apa? Paham? Cesela. Bisa karana? Heeh. Mas Satria, ya. Awi, ya amin. Saya. Pani juga. Saya. Ya saya pipi. Siap. Contohan ya. Mimiti silat apa pun. Silat itu kudu kudaku. Kuda-kuda, lain doma-doma, tanya doma, kudaku. Kuda-kuda. Contohlah dalam aya cara gerakan anak ieu. Posisi rada kieu kabeh. Udah. Ini bro ini. Ikan ieu. Slopna. Nah, posisi nongeng setting. Nah, ieu. Ngejakekan setting ngejakekan. Buka. Nah, nongeng setting. Nah. Gerakan anak ieu halanya mimitina. Nih. Siap. Hiji. Oh, sorry. Masih hiji. Lu hiji ka dia? Dapat Mario Studio salah yo. Ya kan gitu nih. Tongko cantik tongko. Nah, pura-pura ka hiji. Harap hiji. Nah. Yuk. Oke yang latihan pemula mah. Nah. Dia. Nah gitu teman. Ya, keserian. Kudu serius. Ya. Hiji. Nah, posisi ada kieu. 2. Tilu. So, bisa tuh. Mulai heula hiji deui jika tadi. Kuda-kuda heula. Hiji. Iya, karep. Bageta karep, bageta ka dieu, bageta. Terus wajahna ka dieu, wajahna. Hiji. 2. Tilu. Nah, tilunya. Ya, mulai deui. Ayo mulai deui. Hiji. 2. Tilu. Kuda-kuda. Dah. Siapun. Eta di dinya. Turun. Suatu mau baru udah setun. Aduh, tuh mah ngaron di. Latihan ngaron mah biasa. Rek nyiuhan heula di ditu aya kandang doma. Urang silaturahmi wae ka kandang doma. Nah, aja doma halus. Doma Garut teh mantap teh.
Leuweung Tiis. Doma Garut. Latihan silat. Silat Tilu etanya. Tadi mau kalian orang manja akhirat. Ya. Ya. Wah, ini ada tak. Hop. Allah. Siap nih, mulai nih. Ha. Baru data itu bisa sekolah. Dilestarikan. Ini aja berdua ini pahamin kok. Ayeuna sekolah main online. Benar. Di sekolah kan, sekolah nama nyantai di rumah. Heeh. Nah, latihan sore sahabat-sahabat ngaos, sore-sore. Iya, Pak. Latihan marap doma. Iya. Kurang sajeroning hiburan, seniman, yang penting ngabudayakeun lestari. Alhamdulillah wan. Pandidinya kebudayaan kesenian jasana sana Lumangsung Lumayan, mah langsung. Ieu sabriji dong mah ieu sabriji ya. Ieu teh kabeh nanti aya opat, anu digadungkeun mah 3 pikangna. Tilu beri kieu. Jadi kan peta itu tidak nokok. Naon ngaran teh padepokan teh? Ya teh Padepokan Putri Cikajaya. Waya di Leuweung Tiis. Nahan dalam ayak kating nahan jauh Alhamdulillah ada HPDKI anu aya ieu berapa? HPDKI teh. Berapa? Masalah apa? Tapi itu fotonya segala itu mana teh? Aya budak. Ya sakadeng tuh orang karepna sakadengnya. Naon? Sakadeng udah malila. Beli kopi? Heeh. Malila kopi atuh. Raksu segar. Ya, sakit. Urang mah didinya anu Ih, nyuguhan teh nu boga. hanya kudu ngajual ke doma atuh teh piraku aya keur kieu mah. Heeh. Bayarna. Saya mah mawa. Ya sakadengnya. Iya, Cok. Ya terus lah latihannya terus. Mulai ini hiji. Ieu rokok jeung kopi keur si aing geus aya. Oh, si aing gaya boga doma ralus. Duh, boy. Apa kopi teh? Iya atuh. Siapa kopi lah. Nyamai kira. Sudah lah dia. Hah? Guna dia. Oh, gaya yuk doma di Oh, ralus itu kieu. ngomong agak-agak dia mereka. Lah, kopi aya nu nyuguhan. Ya rokok lah. Simpan aja. Lah. Lah dia. Orang mau aja bensin atuh. Wah. Lu bisa galau memang. Mana mau bang? Bisa galau. Ya mudah-mudahan sih sukses. Oh, kalau kudu sukses. Duana. Lain kurang mengilu bangga Ih, boga ningali barudak bisa silat. dilatih silat. Terus ieu doma di aralusan. Nu ngari teh opat. Mana opat beri kieu kumaha. Tadi kieu 3. Opat. Opat mah kieu. Nu ngaladage. Penyiar dage. Oh, di peres daging. Cenah tahu. Oh, tahu. Nu ngarit. Heeh. Anu maraban. Nya, Jeung nu ngamandian jeung nyukuran. beda-beda. Beda-beda opat. Ya. Oh, padepokan atuh gagah ieu. Padepokan Putri Cikaleuweung Tiis Jaya. Wah, mantap bisa. Karena gagal lah di Leuweung Tiis berkembang. Ieu teh mah ae teh. Nya teh usah banyak. Sok barudak jadi dia. Ya si Bima. Bima, Si Oleng. Oleng. Zaman Oleng. Oh, benar tuh. Malah si Oleng. Ya si Sakti. Ya si Sakti kan. Iya sih namanya. Lamun ieu mah si Bikang ya Oh, mah. Bikang. Heeh. Si Nyung. Ya, si nyungnya ngaranna. Kadang-kadang lupa.
urang mah di hubungan tamu ya kopi. Oh my god. Lah, bener ieu teh domar maneh kabeh teh? Hah? Mana mampon maneh can cepat. Kaya bener urang mah ngilu bunga yo. Boga si Bima oleng sawah. Luar biasa. Ya tuh urang mah nyuguhan we ka dunungan. Tara. Hah? Tara. Iya. Bisa we. Urang ngajakeun geus meuli. Bisa we. Ayo mah kulo jadi eraan sia teh. Hah? Tara tara kana kopi. Itu gerak rokok. Hah? Nah kumaha ieu maneh? Hah? Palikeun deui urang atuh. Ge pula. Nya ada zaman beuki geuning. Alah nyaan resep ieu lah. Nah ayo budak ngora teh ganteng dia ya. Hah? Mang kasep. Nah kumaha sia teh teh? Nah jadi juragan teh. Hah? Maraban heula Apa jadi maraban ieu maneh? Kumaha ngobrol-ngobrol aja dudungan. yang mah teu parungkuk. Ngobrol-ngobrol aja dudungan. Ya omongan we, kita tadi teh ngalatih silat, cep teh. Ngalatih silat, ngalatih segala. Itu kan ngari teh. Pagawe. Aduh, Hari tadi mah Kang. kita ngari. Mari si teh. Mari. Palingan kita tadi memakai helm atuh. Nah, helm eta can dipakai. Oh, Suka ngari kita tadi mencebrak we hayo. Kumaha tuh? Ayah wah. Iya teh. Sokek sewanya ngobrol heula jeung dudungan abdi bade maraban heula. Mereka mana? Nya maraban heula di dia. Da bahaya mun teu make helm mah bakal teh neuang. Oh. Berarti kudu make helm demi keamanan. Halus. Japa gawe pelenen. Molen. Lain ya teh. Ya teh Padepokan Putri Cikal Leuweung Tiis Jaya teh nu bisa teh. Oh. Sony ani teh. Sony Wijaya tengah kusuma henteu. Ieu gaduh inspirasi hoyong ngadamel Padepokan kumaha ieu teh. Ieu bade ka mana ieu? Uyu-uyu pada ngawas heula. Oh, ngaraos. Nya sok nuhun. Sok giringkeun. Jeung manehna mah sakalian balik atuh. Jadi heula. Kalau adi mah di dia ya. Lain aya beri ngobrol-ngobrol wae ieu teh. Kumaha? Beri ngobrol-ngobrol pan di dinya sapopoe di dieu kan. Sapopoe ngarit naon teh kan, sapopoe teh ngapoe Ih, nya jelas da itu doang mah da apa para biji. Oh. Jadi abdi we Nampi beres. Nampi beres dudungan mah tinggal ngapen? Oh. Tinggal pamidangan. Bener. Misikun abdi Segala ge kudu kitu. Aya bagian-bagianana. bagian opat cing abdi itu mah. Maneh termasuk yang Ya abdi itu aya sapalide ti luar. tadi mah ditataan Sony cenah bagian lain. Ih, henteu. Ah sia. Nu gaduhna cing abdi kita di dieu. Lain ieu teh boga inspirasi ti mana hayang nyieun Padepokan di Leuweung Tiisan. Hayang memanggeun. Nya bener. Cing jadi rada tarikan kumaha asa gede suara doma teh. Jadi kumaha nih? Tarikan di Memanggeun di Leuweung Tiis. Oh bagus bener. Jadi urang mah ngilu ngadukung teh keur mah budak ngora Nya. Keur mah budak ngora ayeuna hayang ngemangkeun kesenian ketangkasan domba Garut Anu, kita berikan lagu. Lagi baik nomor 117 oleh Cikal Wilayah Oba. Leuweung Tiis. Sebelum dilawan selanjutnya 18 Mustika Bringka Jaya yang layan Lexi. Lagi masuk kendaraan ke bola salib di Palu sama langsung. Amun
Doma Garut kan sohor atuh. Cai milikku doma. Tapi gede isi tuh. Jadi ngilu bunga pisan. Jadi boga inspirasina hayang ngembangkeun kesenian tradisional. Nyata ketangkasan Doma Garut. Luar biasa. Ieu di ngaranan si Bima kumaha asa usulna? Oh, si Bima, tinggal si Bima, yo. Ya si Bima, yo. Ya si Bima nya. Ngaranna yo si Bima. Tuh, tinggal Bima. Oh, ya si Bima tuh. Terus ieu teh sadi teh? Ya si Oleng. Nah disebut Oleng ya. Oh, sok joget di kanan. Oh, bener. Jadi lamun tukang joget mah si Oleng ngaranna teh. Ya bapana di mana ya asalnya? Di Lales keneh. Bapana si naon ngaranna teh? Si Unyi ya? Si Unyi kana Bima. Luar biasa bener. Nah, ya si Bima, ya si Oleng. Hai si Oleng bapana? No. Lain ae bapana mah lain. Oh, pegawai teh mah. Yo si Oleng. Bapana teh sinang ngaran teh? Ucok bapana teh. Ucok bapana teh. Waduh, tengah ngobaban teh nya bisa ada ucok bapak. Iya si Sakti kumaha ya si Sakti bukan ngaran si Sakti kumaha ya. Oh ieu teh. Bapana jago kana gitu kumaha maksudna? Oh iya teh. Oh si Sakti ya picalonan ieu nya. Ai si Sakti kumaha bapana kumaha ngebaplang mah. Ai bapana. Reng-renganana teh. Reng-rengan biasa gitu. Wah. Alhamdulillah. Nuhun kasep ge. Naon? Kumaha ieu sagalo ge kumang kena? Mun kantos mah ieu kamari tos ditawis orang ieu. Udah panjutan segede ieu nya. Sakieu teh. Ieu teh mulak sabaraha? 11 bulan. Geus ditawis 8 juta. Iya. Ieu 12 juta tuh segede kieu. 12 juta mulak acan. Iya mulak opat ngora ya. Nya. Iya nyari wawas nama. Iya nyari wawas. Apa baju biji ya? Oh benar udah ngarit apa? Apa? Bisa marapan. Jadi mau penting teh gigi udah nyari wawas. Ya da ngengselkeun. Udah orang siap teh. Ngengselkeun alus bener lah. Calon alus itu bikangna di mana itu? Bibit di Cikaso. Nah, Cikaso nanti oh turun Haji. Berarti tadina indukna oge indukan alus oge nya. Indukan alus tadina mah. Jika karatilu meureun di Lales aya oge nya lagi disimpenan sama di Lales gitu. Itu ke pokoknya nu resep pamidangan doma terutama Doma Garut temasa asa soalnya bisnis Doma Garut mah luar biasanya bisnis Doma Garut mah luar biasa malahan aya doma nu sabaraha kan tuh aya doma harga saem wah ditukar anjing mana ge moal dae saem em naon miliar iya naonnya Ya hargana. Tapi kualitas. Jadi eta ditinggalina tina naon wae teh. Reng-rengan naon? Tina reng-rengan tanu, tuluy tina wajah urangnya. Jadi doma teh kudu bentik. Heeh. Kasep ya kumaha nu kasep. Bener. Terus tina badan, parabot. Badan eta paling bobotna sabaraha ton. Kelas naon? 20 kilo. Tergantung posyandu we. Nih eta mah posyandu orok.
eta posisinya kelas naon teh? Kelas B. Kelas B. Hari A. A mah jarang. Jarang. A jarang. Bagus. Padang. Badak. C cukup. Cukup. Bureut. Nah, ya, pokoknya nu bade silaturahmi ka Padepokan Putri Cikajaya Leuweung Tiis mangga. Nu bade silaturahmi terutama kan nu sok pamidangan di Doma-Doma Garut. Mungkin Doma Garut aya nu di pokoknya se-Jawa Barat lah. Nah, parem ge. Pokoknya se-Jawa Barat nya. Aya nu di mana wae di Bandung. Malahan luar kota ge nya. Tapi ka Purwakarta apa Bogor aslinya tidak boleh tidak. Iya. Iya. Jadi tetaplah doma-doma unggulan terbaik terpamidangan mah Doma Garut. Tetap jebolanana di Garut karena ikon Garut jadinya kan. Ikon Garut mah Doma Garut. Sareng dodol. Dodol. Atau disebut kota Inten, kurang disebut kota Inten. Garut teh Garuda Utama. Alhamdulillah. Nun tadi mah iya dan jadi pas oleng kra tanya jawab teh wah ngajawab pius Ya kan aya abdi pan nyuluran. Nyuluran. Ya. oh Jadi sok pas ke abdi gitu. terima ngadu Nah, terima pamidangan. kepemidangan langsung gitu. yakin ka dia Ini kuya dipercaya jadi dianggap lamun urang migawe anggap barang nyari. Halus. Nah, itu dasar abdi jadi tanggal walarna gitu abdi mah. Eta bener. Abdi teu gaduh-gaduh, Kang. Heeh. Jadi tanggal walarna abdi mah. Halus. Jadi lamun lain nu boga lagi anggapna nu boga Nah, gitu, pang-pangna Bima. geus kapemilik. Nya. Gitu geus micinta karena budayana. Nyata ketangkasan Doma Garut. Nah, gitu. Jadi melihara domba-domba. Mereka cuy we. Heeh. Ari Ari ieu masuk. tina parab naon wae ieu tina parab. Ali lah reng-rengan domana bisa diturunkan. biasa ya Sok. Kali lanjut banget Abdi biasa melihara domba, Kang. Oh, paingan. Pas ahli deui. Tarik deui, saya tarik ka dieu tuh. Walah bener. Ahli deui, Kang. Tidak Ah, masalah domba. heeh. Ayo. Oleng oleng ya. Ini kadunungan apa? Benar. Apa Oh. kadunungan? Ya si oleng. Ieu lamun dina ieu mah C-nya ya. Ukuran C-nya. Ukuran C. Jadi ieu teh tina reng-rengan tanduk masih kene bekah kene ieu teh. Masih manjangan kene. Bisa ditinggalikeun tina ieu na kan. Tapi kagenep teh di dieu, Pak. Pasti. Malah ka dieu kan. Cepet. Aya tinggal we. Si kaki-kaki teh si sapatu sadayana. Oh itu sapatuan aja. Oh. Banyak patuan anak. Di kudra. iya Nah, jadi si kanjut, si kanjut teh lahir rada kitu teh. Oh. Nah, dia tarik panunggul gitu. Dia buntutna teh tiga cukil. Iya benar. Cukil. Gak cukil. Dia ngeberenong juga mastaka. Iya, itu masih kena muda ya. Kena muda. Opat ngoranya. Nya, Opat ngora. ya kan aya domba mah dua-dua sekali murah. Itu dua kali empat. Setahunnya murah kedua. Setahun dua ai jelema. Ya tergantung ya, Mama. Kumaha lamun seueur nangan Bener. Cing ieu si Oleng bisa joget. aya lagu ieu mah oleng. Ya gitu. Bari musikan. Cing atuh musikan ceuting. Mana musikna? Ih, kita musik nih. Biasana. Oh, jadi dina kanang jogetna teh. Di luar mah teu joget. gitak palingnya Ya biasana keur ngurus parabotna kunaon? Minyak bayawak. Itu udah memang rupa-rupa ngurus gitu kan. Ya, teman. Eta mah tergantung
kepribadianana Iya, kan udah main tadi. biasa-biasana kan sok kunaon kan teu apa kan rahasianya rahasia nah dia cigana makana can rampus benernya nya ieu teh biasa perkembangan hari musim hujan mah si parame kadang orang oh jantan enak karena mencret oh tapi kalau doma pokoknya Sony cing sukses di padepokanana nya oh urang ngaduakeun ada urang mah urang Sunda urang Garut gitu resep karena kesenian ketangkasan domba Garut pamidangan pangpanapan ayeuna mah domba teh teu diadukeun wae malahan aya di catwalkeun catwalk naon catwalk awa merengket Sawah. jauh ya teh jadi teh domba teh di catwalkeun panayuan jeung oke geus sababaraha kali di tahun-tahun kebelakang waktu zaman itu domba catwalk disahkeunana ku Bang Diki Chandra waktu itu Bang Diki Chandra jadi domba teh paluis-luis pakasep-kasep nya aya anu domba teh ngakeleng ka dieu geuning si Tanung teh nya terus ieu teh wah dirarangkenan digituan di bajuan jadi sajabana di pamaidangan harus diaduna harus oke catwalk kena catwalk di panggung gaya di panggung di panggung insyaallah ke tahun-tahun kapayun pamitos normal bakal aya deui domba catwalk begitu pokoknya Sony cing sukses cing langkung anjeun nyata di padepokan Putri Cikal Leuweung Tiis Jaya mangga anu bade silaturahmi anu bade nganyang ka padepokan Putri Cikal nya Putri Cikal alamatna Om Sony nyata di Leuweung Tiis di kampung Leuweung Tiis ka dieu we amang silaturahmi ya saya nuhun pokona tong ilat cenana aya nu Putri Cikal ge aya nya aya hah tah channel YouTube-na aya Neng Kitty ya pang subscribe-keun saseueur-seueurna ya kitu hilap atur nuhun painten ieu di channelna Iwan Oke Garut ya di ujang pokona ka padepokan Putri Cikal cing langkung sukses di anjeun ya